mana kita? Untuk apa kita? Baraya Lebanon. Oke, siap, bisa dimulai. Baik. Satu. Siapa kita? Baraya Lebanon. Di mana kita? Anu badai nyumbang lagu mangga siapkeun laguna. Pokoknya baraya anu badai ngiring kaul mangga bebas ya. Raos di dieu penyanyi teh diselangan. Oh, diselangan aya nu nyuluran. Tah ini lagi selangan ada susah. Tos cekapnya sok mangga carali kita ngobrol heula. Taya tim YouTuber ya, Kang Tarmana sok dukung. Kang Tarmana. Ayo Abah. Sudah we sakedik aya anu ngadukung mah. Tah Abah sok bah. Nuhun. Kang Dadang. Sok Abah anu paling ditutek Kang Odang. Alhamdulillah ya di luar negeri ya Kang Haji Yaya Sumping atuh barakallah Kang Haji nuhun pisan. Kang Haji di sana senang modal-modal alhamdulillah Kang Haji nuhun pisan. Terus mungkin Kang Haji Kang Aswa ya Syekh Wahyudin. Oh iya nu kae nu pangdat nama space crash ya. Pilot kapal kita baru kita jadi pilot traktor ini. Ambil izin keras alhamdulillah Kang Haji Yus tuh di luar kota oke Sumping. Alhamdulillah ibu teh Tuti, aya Mama Ani, aya nu hideung ye Bapak Makmun. Aduh teh Lilis sabutkeun damang asa beuki ageun teu langsung. Oke nuhun ye ka tim Pramu Saji. Aduh bagian penyajian grup di Pangarenan kamari jigana pas KDM dilatih lagi. Alhamdulillah. Mungkin kata Iim anu inovasi pisan masakna mantap. Pokoknya mah masak-masak kata Iim bae. Bae pali payung teh saha itu teh nya. Nu jaket beureum Kang Usep. Kang Usep. Mohon. Siapa ya? Nah, anu pada nyanyi sok bluetoothna sambungkeun di ayeuna keneh. Bluetooth mah di ayeuna keneh, datang ke mau ambil yang bluetooth soalnya dari jalan bluetooth di dieu. Ayo sok sareng Kang Jaki ya, pengasa-asa. Sok sambungkeun bluetoothna. Terus siapkeun laguna, siapkeun sawantana sing saya bisa. Teh acara di Kawitan tabuh 9:30 ya atuh tahu jam 8. Masyaallah. Bangga. Ada nama tas Kawitan gitu. Ya enak-enak lagu kena dipersiapkan mari pilih operator keyboardnya pilih Kang Jabi. Biasa milarian lah. Biasa milarian lah ya, biasa ngecokkeun. Dan itu kalau luka di panggung milarian lagu, aduh, karena jadi ada berita kehilangan. Udah nggak damel. Mana penyanyi kami penyanyi pemegang menuju rasma Dius badai nimbang Cia badai nimbang Lilis Telis Teh Yani badai nimbang tapi muasernya salah wewan we pasti bicit utuh bayana ya kemarin mau di karaoke lagi waktu cenah cenah kabu opat beres. Dius badai naon laguna sabun mandi we Dius. Lembangan. Untuk apa kita? Halal bihalal. Mana nama mantap. Tes heula.
siap. Siapa kita? Di mana kita? Untuk apa kita? Barayan apa enam? Oke, siap. Bisa mulai. Baik. Satu. Siapa kita? Barayan 86. Di mana kita? Rudi. Di mana? Untuk apa kita? Bihala. Barayan 86. Mantap. Ya, stand up. Kasih tahu ya, Bro. 1, 2, dah. Ya, siapa kita? Raya, dapat enam. Di mana kita? Halal, Rudi, di mana? Untuk apa kita? Halal, bihala. Beraya dapat enam. Mantap. Wih. Makan. Makan. Muah. Alhamdulillah. Oh, Kang Suryana, oke, Kang Haji Suryana di Bandung. Alhamdulillah, Kang Haji sehat. Mudah-mudahan sehat ya. Aduh. Kang Mumpeng barokah. Pangarincangan Nuhun Kang Pendi, aduh kerja sok cari. Kang Tus sok kalebet. Sok iya naon men saya aya nya. Mangga. Sok sambil cari kurang kabitan wae. Margi paratos jam 10. Acara mah urang singkat wae nu ieu nama anu pokok nama kepangitan membangun keakraban kebersamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, suaranya itu juga EDFND namanya, itu juga ini udah kurang dia. Caranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan tenaga sisa. Kumaha baraya daraman? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Nah, salajan sepike MCT kudu kudu gede tanaga di dalam sini wayahnya. Mata gaji lagi pang badakna dan 1,5 juta. Sabar, jujur, tawakas, gawena setengah edan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin la mubadirin wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Langkung tibayun kurang pada bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala anu mana dina kesempatan ieu alhamdulillah kurang teh meureun pami baraya teh pami umur mah tos aya nu 60 tah can 10 con bae tah can 17 18 ternyata tos 55 tahun. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah kita nikmatnya nikmat. Sok sanaos saur Kang Bibin mah umur teh beuki naon jatahna teh beuki saeutik deui. Tapi rasaan mah sahayang panjang leres. Mudah-mudahan artinya Allah panjangkeun usbana. Amin. Ya, jaga
Wadusana cok sarajos pondok oge. Salawat sareng salam mugia tetep dilimpah curahkeun dikocor golontorkeun ka junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka keluargana ka para sahabatna. Mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaat dunia akhirat amin. Ulah syafaat akhirat ciblek makanan khas Baraya dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Barang sadayana simkuring kapapancen janten salagara teh naonnya pengatur acara gitu sebagai olahraga naon bukan salagara cek Sundana mah simkuring teh hapunten sanes aduh namanya ada sebatin pinter mah henteu da sebut kaset penyesat di ayana da kabisa penyesat di kutina gitu tapi da kumaha mereka kacintaan ka Baraya dalam ke aya anu ngagerakeun simkuring kaset sareng ketua sareng reng-rengan anu sanesna anu karena sang aya waktos hayu gerakeun lah Baraya dalam bener mah nya alhamdulillah ya Allah aya biasa hadir pun bae seueur jeung sakabit pada mah ugi deui ka takdir Allah anu ngatur. Para sadayana aya kalpatan lalu di grup beurangnya rarasaan masa pangcarewenna gitu. Maklum ayeuna KDM, terang KDM. Sanes komunitas dunia miliarder. Amin. Jadi kadang-kadang komunitas sudah miliarder. Amin. lah gitu. Amin. Di duda mah terdepan karena istimewa duda. KDM, amin KDM-nya. Jadi kadang-kadang muah itu jadi muah gitu. Nah, itu nanya abis sebatin makan lah sebut tukang muah tukang lu penting mah silaturahmi nya. Karena nikmat deh bahasa jengkol hayu bahasa tepu komo di pasti ada bistik pun tidak bisa. Acara anu kahiji nyaeta pembukaan anu kusimkuring ketos dikawitan. Anu kadua pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Sok siap-siap dimulai baca Quran. Anu katilu pembacaan ayat suci Al-Qur'an sareng sholawat. Ya, sareng sholawat. Sholawat mah bade panjang bade pondok anu penting mah sholawat. Anu katilu sambutan di ketua Baraya akal lebih bade mewakilina. Nu kaopat tausiah sareng tawasul. Diri nu tausiahna cenah kagok di urang pun jeung sarua uguh asa kepala rubuh ieu tawasulna ya tawasul teh kita kan aya Baraya anu tos ngantunkeun ya anu tos ngantunkeun urang sadayana mudah-mudahan ku urang dikirim doa kieu satahun sakali kita ingatna satahun sakali nya daripada teu ini satahun sakali tapi dikirimkeun doa. Anu kalimana doa sareng musabahah bersalaman foto-foto kita anu kagadegna isoga itu benten season kahiji. Anu season kaduana pemberian santunan tapi donasi tos we nya pemberian santunan sareng game joget-joget mangga bade game mangga ya ke acara teh saresona kadang jam 4 tos sudah beres biasana lah sebenarnya langsung sakedik mah ya Pak Bapak Sok hatur nuhun beritakeun wayahna nya wayahku gatos nasib. Maka anu acara kasalajengna nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an sareng sholawat. Maka anu siap tadi terus di siap Kak Ibu Atik Samsiah sareng Ibu Imas Siti Rosidah. Kanggo manehna maka payun